Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afwa indal hisab. Rabbana Amin ya Allah ya amin. wa zina wa duryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wilujeng wengi ieu sareng Ibu saha? Ibu Sarika. Ini calon naon ieu teh? Jalan Awuk, Awuk terus. telepon, rimpung, surandil, Aduh. Ieu teh bahanna bahan organik sadaya nanya. mohon, Janten teu aya pengawet sareng pewarna. mohon, aya alami. Eta beureumna tina naon? Nu esen, Esen. Oh, gitu. Siap. Kumaha ieu kesan-kesan acara ieu, Bu? Panembean. Mohon kumaha masukanna. ya, alhamdulillah, rada rame. Mohon. Tadi ti siangnya bunya. Mohon siang, Anu siang kumaha? alhamdulillah seep, Henteu rugi. alhamdulillah, Larasnya ulah dukeun ke pokoknya res rugi. ente Pak, Oke, hatur nuhun. alhamdulillah. Naon doana tuh kangge acara di dieu? Ya, mau ngadoakeun we anu dieu. Mohon. Siap atuh hatur nuhun nya bunya. Assalamualaikum. Nepangkeun ieu sareng Pak RT anu spesialis spesialis tahun itu namanya teh Surabi. Kumaha teh nyarios sok atuh jelaskeun Pak RT. Tradisi nasional. Mohon. Tradisi Sundanya. Mohon. Tradisi Sunda, makanan orang Sunda. Makanan orang Sunda teh ieu surabi sareng beuleum ulen. Surabi sareng bulung ulen. Nah, anu ulena nu mana di beuleumna? Itu paling itu. Oh, paling ditu aya beuleum ulen, ieu surabi mohon. Surabi duruk gini. Surabi duruk. Surabi duruk. Oh. Ciri khas kapungkur surabi duruk. Siap. Kumaha ieu? Kesan-kesan dina acara ieu? Alhamdulillah aya kamajengan janten hiburan warga. Mohon. Kanggo masyarakat di Kampung Bunisari. Siap. Reah kata Nabi neteling Maulid Nabi. Siap pami kitu mah. Ngaturkeun nuhun Pak RT. Mudah-mudahan sukses sampai Amin. kapayuna. Amin ya rabbal alamin. Siap pilujeng damel dagangna mugia laris manis. Amin. Mangga hatur nuhun. Dengan siapa namanya? Nama aku Indri, Mm-mm. Tiani. Gimana? Di sini aku mau ngenalin nama makanan. Ini itu dari sekolah mana ya? Kok pakai seragam? MTS Miftahul Rahmah. MTS Mitahur Rohmah. Ya. Oke, sekarang tugasnya menjual makanan. Tolong sebutkan satu persatu ini apa? Ongol-ongol. Onggol-onggol. Bahannya dari apa? Terbuat dari apa? Dari Gula sama? sama hui non. Oke, ubi. Siap. Kemudian ini apa? Sama ongol-ongol. Onggol-onggol. Bahannya dari? Sama ubi Sama. sama apa sih? Oh, ini sebutnya apa? Itu apa? Singkong. Kukuluban ya? Ya. Oke, Kukuluban sampe. kukuluban sampe. Bahasa Sundanya ayeuna inon ye Eta ciu Nagasari. Nagasari. Oke, semua Nagasari. Ini Nagasari jualnya berapa? 1.500.
1.500. Kalau ini 1.000. satunya kalau ke sini 3.000. ini. Sama 3.000. Oke, makasih. Ya, Sukses ya. sama-sama. Ini siapa namanya? Cahya. Ini Susi. Ini Wulan. Pak Sinta. Indri. Indri. Amelia. Oke, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diparengkeun cuaca awodo panginten ngiring nungtun kanggo sauyunan warga RT 01 khususnya di Kasepuhan Bunisari umumna ka warga RW 10 atau umumna ka warga Giri Mekar. Puji senang syukur urang sakeun ka zat Allah anu maha luhur anu maha gopur nu parantos maparing kanikmatan ka urang sadayana nikmat taya hinggana nikmat anu utama nikmat anu ageng nyaeta nikmat iman sareng Islam sehingga urang sadayana dina ieu saah anu mulia biasa hadir di haflah mubarakah di Kasepuhan Bunisari. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana di dieu kalawan diniatan niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, niatan silaturahmi anu insyaallah saur dina keterangan jalmi anu silaturahmi bakal kenging sabaraha kautamian kauntungan di antawisna. Di jalmi anu rajin silaturahmi teh bakal dipanjangkeun yuswana, saterasna jalmi anu rajin silaturahmi teh bakal dilapangkeun rezekina. Maka dituna jalmi anu rajin silaturahmi urang bakal wano, bakal akrab, oge bakal kadituna biasa ngajalin tari duduluran Misalajengna sholawat salam mugia sapepaosna dicurah limpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula wadina sahabatna tabi'ina kum kasadaya umatna anu sami turut ngajalankeun ajaranna dugi ka yaumul kiamah bil khusus urang sadaya nu hadir di dieu pamugi urang kagolongkeun umat anu peng sapatna jaga di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Anu bibirados dipihormat anu ku Allah dimuliakeun keluarga besar Kasepuhan Bunisari, apipi keluarga wabil khusus kepala puun Ibu Nisari anu parantos di estrenan anu parantos dikukuhkeun kamari waktos acara anu ka hiji eta ku Bapak Camat disaksikeun ku Kapolsek, para sepuh, para RW, tokoh pemuda, pemudi, ibu-ibu, kemana alhamdulillah Bapak Puun ini merangkap kepala desa anjeunna oge resan upami di wincik kaluhurna erehanana nasabna masih nyata di keluarga besar Bunisari. Ituna mudah-mudahan naon rupi permaksadan perjuangan dina ngamumule nyukuk galur anu kapungkur khususnya di ieu wewengkon Bunisari, Kasepuhan Bunisari. Mudah-mudahan diniatan urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sadayana dicatet amaliyah ibadah di Allah Subhanahu wa taala.
على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقريبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الشباب أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد نائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal a'zimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syafaratil maut wa barik fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil quratu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba a'udzu bika illa anta min syarri ma'sanatu. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyah faqbal madirati wa qadi hajati wa atini su'ali fa innaka ta'lamu ma bin nafsi fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini ada barokah pangauran sadaya. Salawat senang salam dan limpahkan kajuan orang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluargana, kepada sahabatna, tabi'in terkasih orang sebagai pengikut. Bapak Ibu anu kesimpulkan di pikiran. Ini merupakan suatu program yang telah diprogramkan oleh Lembur Kasepuhan Bunisari. Pembacaan bulannya akan dilaksanakan tanggal 10. Alhamdulillah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan saangna bulan, saang segala-galanya. Amin. Saang dalam hati jasmani sareng rohani urang. Saang dina bulan mulut mudah-mudahan jadi barokah kanggo urang. Saang dina bulan mulut mudah-mudahan kita tambahan rezeki. Amin. Tahirup mah tanpa rezeki moal hirup. Jadi alhamdulillah dicaangkeun tah bulan mulut. Mudah-mudahan ke depannya insyaallah kita program dengan adanya Jumat kahayang warga masyarakat maya di dia, kahayang warga-warga sadayana, keluarga Bunisari teh satu keluarga orang Jumat di Bunisari. Jadi Jumatan keluarga.
Hoyong dimunculkeun deui di antara keluarga silaturahmi jangan sampai kaputus. Itu paling utama mah eta. Itu Bapak sareng Ibu insyaallah. Setiap malam Jumat kita adakan tawasul, keluarga sadayana orang kumpul setiap Jumat Kliwon ya, setiap Jumat Kliwon 1 bulan sekali orang tawasulan kangkira di dia semua ya, orang sanak barokahna ya kan, sares barokah, arif barokah mati para wali kan, para nabi, kali sapatnya di kanjeng nabi, jadi orang mah sabut kamujiatan ti Allah, syafaat nanti kanjeng Rasul, barokah ti para nabi, karomah nanti para wali. Orang minta karomah nanti para wali kan gitu. Ya, insyaallah kurang program kan tak ada sandi tentang masalah tawasul Jumat Kliwon. Ya. Insyaallah 40 daripada orang ke Cirebon 40 kali Jumat Kliwon, orang ke dah jauh. Kan gitu. Islam mah jauh, lamun mampu harus mampu mah. Karena Jumat Kliwon ada tekaing pegat. Jadi lamun orang ke Cirebon Jumat Kliwon teh lamun 40 kali ka ditu tekaing pegat, kedah keras, lamun pegat diulangi deui. Insyaallah lamun deukeut mah dia mudah-mudahan terpegat. Kan gitu. Itu ciciren tentang masalah tawasulan orang, tentang masalah Jumat Kliwon insyaallah urang laksanakan. Itu Bapak sareng Ibu sadayana, mudah-mudahan ke depanna ieu Bumi Sari lembur kasepuan Bumi Sari sing dijantankeun istilahna mah bener-bener situs kanggo warga masyarakat Desa Giri Mekar, kanggo tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu merupakan suatu program untuk warga masyarakat di Kasepuhan Bumi Sari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device. Kuningan Sulaya
Tuhan